ulah carentil deui nya oge simkuring acan nikah yuswa 40 ka bakal nolak dihereyan kena umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kudrat jeung iradat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngarjung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku izin jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna direhing setiap manusia hirup. Lamun lain pitulungna Allah urang mah lain sasaha. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligo ketua MUI tokoh agama anu kusim kuring dihormat guruaneun pikeun sim kuring ais pangampi pupuh lemur dikawit Bapak Camat Kades Kadus RW RT BPD LB tur LPMD Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan wargi-wargi sim kuring anu kusim kuring dihormat ketua Piking Majalaya oke barudak EKTC Indonesia anu kusim kuring dihormat ibu miwah Bapak sadaya lamun tukang dagang neangan untung lamun tukang tani neangan hasil hari ibu pangaosan neangan naon nah memangna di dia eueuh gitu bisi ieu mah bisi hadirna ka dieu teh hayang tepung jeung kuring hari gitu mah sepakat cek ibu datangna ka dieu teh boga tujuan neangan ilmu maka geratannya ajengan nu deukeut naon fungsina ilmu jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya berarti urang geus boga ilmu teh kudu geus bisa moncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan mah ilmu urang teh can jadi oncor keur hirup urang kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal beuting HS wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakabeung ajengan ge sok burger wae kabeh ge arapal ibu-ibu hormat ka salaki eta teh alus tapi naha duit leutik jamot wae berarti lamun kitu lain urang nu teu boga ilmu tapi hakikat mah can kalalajoan cahaya tina eta ilmu saha jalma nu bakal menang ilmu iwati jalma nu alus wadahna saha eta nu alus wadahna hate jadi konsekuensina hirup mah gumantung hatena rambut gondrong bukan pembohong lebih alus daripada dijas di kopiah make dasi tapi aspal dilebok eta mah sakadar cangkang batak nu ngaran hakikat hirupna mah kudu diomean teh adalah hate. Ibu kulit hideung hayang glowing tenang aya skincare 2 minggu bodas ngan dibuka tiung punuk mah ngarenge geblus kana bab rumah tangga skincare kebedak aya dengan sangu henteu akhirna beungat bodas awak begu eta nepi ka hayang geulis nyiksa maneh padahal aya geus ditakdirkeun ku Allah jodohna kudu jeung Udin mah moal mata roba kajeun dikeluar glowing jeung Udin we nu kudu kurang dialusan tah adalah hate bajuna saragam tiungna saragam keurna nahaon lamun teu saragamna hate cici lumayan asa kajebrot tiung saragam baju saragam keurna nahaon lamun hate teu saragam tah ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman Quran sarua hadis sarua nabi sarua agama sarua kiblat sarua ibadah haji sarua tapi naha sok pasea berarti aya nu teu sarua tah eusi hatena mata kula nyalahkeun Allah lamun papaseaan salahkeun we eusi hate sorangan padahal nu ngaran hirup mah omean teh hate awak ibu jeung awak kuring lamun teh mah teri paeh teuneun di pasar 25.000 sakilo manusia maut teuneun di pasar Majalaya bangkrut pasar harita artina harga diri manusia gumantung hatena kulantaran sarupa kitu
jalma nu hatena alus maka bakal katempo caritaan alus, bakal katempo akhlak nu alus. Ieu pangaosan alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Bisi ibu goreng jeung salaki mangka ning sawarga teh dibikeun ka salaki, maka ibu patuh ka salaki, surga keur ibu. Jadi keur ibu mah hayang surga teh tinggal patuh we ka salaki. Tadi meme indit ka dieu buat baut wayahna balik tangkep. Kumaha cek ibu? Aya. Cek salaki kunaon ai maneh balik pengajian jadi lebay kitu. Ayana Bang Emok lain salah rakyat PRT. Sanu salah mung harus tenulungan lah. Da rakyat datang ka ustad, Pak Ustad mamanabian luhurna 500 handapna 400 cek kuring teu aya, leos ka kades cek kades teu aya, leos ka RT cek RT teu aya, kabeh pedit nu bageur iwal ti budak parawan 2 bawa motor Beat asup ka naga. Ngariung limaan ngumpul bikeun kakak jeung KTP tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji. Tina limaan hiji teu kabayar maka nu 4 tanggung renteng Bang Emok arana. Oh, toong ku Pak RT, toong ku Pak RW, rakyat kuat surat asa dibela da beureung baru hutang ke Bang Emok. Coba lamun KB jelema sepakat, ngarti zakat, ngarti sodako, ngarti infak, bari jeung gebrokna, moal mungkin Bang Emok terjadi, moal mungkin rakyat miskin teu kabela, moal mungkin nu sangsara kalaparan. Demi Allah. Mata hakikat batur salah, ulah wae nuduh kanu jauh, urang neang anu anggang, korehkeun awak urang ge salah keneh. Bener. Maka hate nu sebenarnya ari hate kabagi 2 aya nu bersih aya nu kotor. Mun ibu hayang lalajo jelema nu bersih hate kumaha budina, kumaha sikapna, kumaha lalakon hirupna. Bari nu ngaran hirup manusia keukeuh beuteukeuh butuh ku batur, mata ulah coba-coba urang goreng jeung batur. Ibu ngalahirkeun di tulungan batur. Gubrat kadonya budak dibere ngaran ku batur. Ibu hirup di bajuan ku batur, di mandian ku batur, di huapan ku batur, maot di boehan ku batur, di solatan ku batur, nyieun imah ge menang batur. Jadi urang ulah coba-coba goreng jeung batur, hirup di dunia pasti bakal butuh ku batur. Terserah eta mah deuk si A, deuk si B, deuk si C. Sabab Viking adalah pendukung Persib Bandung, maka ngajina aya nama urang lalajo tina menbal. Lamun jelema anu sok lalajo menbal capek loba komentar tuh balik si eta, tuh bener si eta, tinggal neje, tinggal najong sia ini kalapang. Wah bener kiper kebobolan kaecreug aduh manehna kecebrung ge merengkel. Penonton hanya sebatas komentar bukan sebagai pelaku, maka orang dituntut kudu ngarti ka jelema anu keur ngalakonan ulah sakawatas komentar bungkul. Nana gerhana teu dikopeah, teu disorban, teu disarung, heuh kieu we. Ibu teu loba teu kudu loba komentar. Nah, ieu mah cara kuring anu ngarti iwal ti diri kuring, nu apal rasiko iwal ti kuring. Jeung naon urusan jeung ibu. Nah hanya Ustad dek teu make jubah, nah memangna ibu mere. Baju nu urang, calana nu urang, meunang meuli urang, pantes henteu, ya kumaha urang. Kecuali lamun ibu cing atuh cep di jubah sok mere, ada geus suka dipake. Ngan anu sebagian bakal goreng, leuh ayeuna mah. Maka jelema ulah hayang diperhatikan ku jelema, capek moal aya jelema nu salamet tina bibir jelema. Kieu we. Kadar eta aya nu resep bae, aya nu ngewa teu naon. Da rasiko jadi jelema nu dipika resep moal anggang ti jalma nu mika ngewa. Tinggal tanya kana hate 2 rupa, nu bersih jeung nu kotor hampura bakal beda dina sikap. Saalus-alusna ibu nyeun kahadean ka tatangga, ari tatangga amekeun ka ibu mah keukeuh bakal rujiteun beuki dibere ku ibu, beuki ngaruksak harga diri ibu. Karena hatena, bener? Mata kelalajoan hirup entong cangkangna, tapi lalajoan hirup eusi hate. Asli.
lamun di jubah, di udeng, di sorban, da urang meyakin mun datang ajengan sarupa kitu narangtung kabeh wilujeng sumping al mukarrom kumaha sehat coba ka urang karek turun tina mobil well what wassalamualaikum tapi tenang naon saya saingan kuring tidak jadi masalah. Kurang ngobrol secara Sunda, Wilujeng Sumping, Bapak Wakil Bupati Bandung, calon Wakil Bupati Bandung. Lalajoan nu ngaran hirup lain cangkangna, tapi eusi tina eta cangkang. Ibu di jilbab, cantang tuh nempokeun batin anu di jilbab. Lamun ibu bisa dijilbab gerak bunian panona, bunian celina, bunian bibirna, tapi nah sakapung jilbab badak panon popolotot, jilbab badak kana gosip boki, jilbab badak ngomongkeun batur, di mana hakikatina jilbab nu sabenerna? Well. Ari asli atuh. Wilujeng Sumping. Bapak calon wakil Bupati Bandung. Insya Allah periode kedua. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kasih nama tiba-tiba beda lah. Anak apa dulu teh? Iya, nongaran hirup mah lain kasep jeung goreng lain. Kan urang sok salah ngareneng. Lamun ibu jadi jelema genut, ulah ngareneng jeung jelema nu leuwih genut. Lamun bapak hayang kasep, cobaan ngareneng jeung jalma nu goreng, maka bapak bakal unggul jadi kasep. Lamun hirup hayang beunghar, ngareneng jeung jalma nu sangsara, maka hirup bakal ngarasa beunghar da ngarenengna jeung jalma nu teu dahar. Matak sim kuring ge. Lamun dipoto jeung Pak RW siap, jeung Kades siap, ngan punten teu sanggup dipoto jeung wakil bupati. Nah, urang nu bakal keok. Otak abdi mah dipoto di pilihan nu garoreng pek jeung abdi. Jadi lain urusan goreng jeung kasep, urang sok salah ngareneh. Lain urusan beunghar jeung miskin, tapi urang nu salah ngareneh. Maka hakikat nu ngaran kahirupan adalah hati. Yo urang lalajoan tina barudak Viking pendukung Persi Bandung. Mongkang kamari juara. Iji lamun kurang di lalajoan bal teh muih, bal teh muter, bal teh bulet, artina nasib jelema akan berputar, moal sangsara saumur umur, moal beunghar saumur umur, moal alus saumur umur, moal goreng saumur umur. Setiap jelema bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng ge pada osok. Bener. Ayeuna ibu keur kata pelan ku daek, keur ngelur mah disamper ku batur ge hayu ngaos barosen. Nah urang geus daek merasa pangdaekna tak eta nu jadi panyakit, jadi ngarasa unggul sombong ku kadaekna. Padahal hirup jelema moal mungkin disebut pinter tanpa aya anu bodoh. Moal mungkin disebut pejabat tanpa ayana rakyat. Mata geus jaradi teh umat kudu saladar jeung eling karahayat sabab nu ngajadikeun pejabat teh rakyat. Bener? Kuring nyarita berdasarkan undang-undang, kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Buktoskeun atuh. Maranehanana dahar di restoran anu mewah, rakyat miskin memikiran beas ngebul tina sirahna. Well. Benar ya? Inilah nilai momen. Badak hirup ibarat bal berputar, Pak. Moal umul saumur umur, moal hade saumur umur, hade jeung goreng ge milik urang sararea. Bener. Nana gerhana ge ayeuna teu dikopeah teh tungguan tahun hareup. Hirup teh cicing deuneh hiji darajat. Ibu lamun ayeuna aya janda, baheula ibu ke rumah tangga, kumaha kasalaki ngomong moal aya nu pangkasepna inggal ti saroge abdi. Coba ayeuna geus jadi janda, panggih diuleman, deuk ngomong pangkasepna moal kumaha ceuk ibu si Bagong. Oh darajat anu sarua, Bang. Berputar.
Inilah konsep bola. Bal teh bulet, artina manusia aya berputar nasibna. Keur piking dua, menangna Persib Bandung lantaran aya lawan. The gol hiji berharga lamun dilangalawan Bangsa Batur, PSM, Arema, Persija hiji ngagolkeun indah bagja hebat naon sabenerna aya lawan matak nu ngaran hirup keukeuh peuteukeuh nu ngaran manusia bakal kena ku ujian hirup sebagai lawan kana hawa nafsu urang. Bener. Bapak Bupati Bandung ayeuna ngagayat Gerindra, lahirlah artis terkenal papan atas. Jadi bupati jeung wakil bupati lamun eueuh lawan narek ngalawan dus kosong. Matak ulah geuleuh kalawan lawan engke dina politik naon sabab urang berhasil karena adanya lawan. Bener. Sok tempokeun sabab sepak bola adalah menangna satu tim karena berkat persatuan dan kesatuan. Lain si Nik nu alus, lain si Ciro nu alus, lain Desilpa nu alus, lain Teja Paku Alam nu alus, tapi tim anu alus kebanggaan Jawa Barat, maka lahirlah Viking Majalaya. Ayo penonton lagi teh pas gol keprok, pas manena asup ka lapang ingked. Jeung itu hanya sebatas duniawi, Pak. Abdi kan bobotoh. Teu Pak, lamun laju Persib lamun menang buat ceramah teh asa bedas. Lamun keok asa hayang bali. Jeung rada benci teh tilu poe. Karena TV hayang ngajejek. Dipikir ku kuring, nah dari akhirat moal nulungan. Akang Viking berenyeng ka jalak harupat balik tabrakan, mandro buka pekeng abdi mah didagor, Pak. Nongarana bobotoh ini ke stadion balik cilaka maut mandro buka bobotoh didagor, Pak. Ternyata hiburan hanya sebatas duniawi, tapi alat hiburan ulah poho kana ukhrawi akhirat. Bener. Jabatan kena ku waktu. Lamun bener ibu baheula geulis, pertahankeun geulis ibu ti baheula nepi ka ayeuna. Bareto 30 geulis, geuning ayeuna mah geus teu katempo. Artina setiap manusia kudu leungit kasombongan. Wakil bupati ayeuna kasep antosan 70 tahun ka hareup. Seorang wakil bupati yang keren, seorang wakil bupati yang tampan, tunggu 70 tahun yang akan datang. Da ibu lagi geus eueuh. Maka dunia berputar hanya sebatas permainan belaka, lahwan walaiba. Bener. Nah nagara ge ayeuna ibu viral nyawa ka hareup. Ayeuna mah aduh ibu-ibu ngefan aral. Ternyata seorang artis cek urang ngeunah mangga gerak tanya apakah benar genahna jadi artis mata keblus kana politik ge beureun teu pati ngeunah beureun. Seorang nana gerhana viral apakah cek ibu ngeunah henteu palebah mana henteu beger ge hese. Artis jeung nana gerhana sarua nasibna dipenjara ku waktu akhirna baong teu bisa lain teu hayang baong ngan waktu anu menjara kuring hayang beger ge hayang. Bandungan Bapak Wakil Bupati jeung kuring ngabonceng awewe panggih jeung ibu kumaha cing ibu Allah Wakil Bupati Ustad Nana ngabonceng awewe na kudu doma. Ustad juga manusia, artis juga manusia, kudu sadar ibu yen ibu ge manusia. Harus hilang rasa kesombongan dari diri. Hari ini kita menjadi seseorang, besok lusa kita tidak akan menjadi seseorang. Benar? Lo jadi guru, ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, Camat, Bupati, silahkan. Tapi bakal kena ku batas waktu. Baheula kerja di TNI, kerja di polisi, SK asup ka bank sabaraha juta ditawaran, leungit jadi pensiun, bank kadang-kadang nolak, Pak. Manusia harga dirina hanya diukur ku kertas. Bener ya? Enya matak abdi mah rek jadi mubalik daripada jadi
kades, camat, bupati kan we eta bagian ahlina. Lamun kades di dieu ta eta bagian pemerintah, camat di dieu ta eta bagianana, bupati Kang DS ta eta bagianana, atuh wakilna ayeuna datang pemain baru ta eta bagianana. Abdi moal deuk jadi penceramah. Naha da bupati jeung penceramah teh dipikir-pikir mah asa untung jadi penceramah. Beletak beletuk ceramah beres gemo. Coba bupati beletak beletuk ceramah beak pe anggaran jeung dana hampura Pak Bupati ulah ka ingkah nah dana anggaran beak wayahna pangmerekeun. Bener. Tapi Kang ngerti Sunda? Pati asa oke. Wah, anu kasep bahasa Sunda. Nah, ari urang goreng so Indonesia. Awas jangan main sisi balong nanti dikecebur. Tuh ceuk. Awas jangan main sisi solokan nanti palit ke. Aki-aki sarua cucu kakek dicari-cari kok di dia begitu aja. Begitu balik. Tembongkeun Jawa Barat, bongan akang nyalon di Kabupaten Bandung. Inilah warga masyarakat Majalaya, Jawa Barat. Insya Allah siap ngedukung pemenangan, insya Allah. Tapi dengan catatan, dengan syarat, silahkan jadi pejabat, tapi kudu sadar bahwa jadi pejabat adalah ladang tina rakyat. Mau mungkin jadi jelema gede tanpa aya jelema leutik, maka geus galade kudu sadar pek gerak ulin kanu leutik. Kalau gerhana ge sarua. Da ieu teh kabeh ge neticin riweuh. Kudu ka poho ka salakina. Teh. Buah aya nu teu diizinan datang ka dieu teh. Batang cekuring hakikat ibadah mah tuh nu teu datang ke ibadah mah ieu mah cantang tuh. Nu teu hadir ka dieu mereka sedang ibadah nyangu masak salaki datang nah mamah teu pangaosan. Udah abung aya wakil bupati ngomong geus jadi udah. Sebuah tim akan menang ketika memperlihatkan persatuan dan kesatuan. Jelema salah ngahiji bakal menang. Ngalawan jelema bener bercerai-berai. Keledai. Jelema salah ngahiji bakal menang. Ngalawan jelema bener anu bercerai-berai. Maka lamun urang jadi jelema bener, coba ngahargaan batur, karena urang boga kekuatan. Ieu mah caricing jadi jelema bener tapi pasea wae. Teu kumaha ceureuhna atuh. Ustaz ge anu sarupa Allah sok sini hargaan. Nu diudang, nu digami silahkan berbicara Islam. Nu di kopiah pek ngomong Islam, nu make kupluk Epi Effendi ngomong Islam, nana gerhana jika ojek online. Sarua ngomong Islam. Naon nu mata kabedakeun hanya sebuah baju. Bener? Pan merdeka teh karena Bhinneka Tunggal Ika lain. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Persib Bandung bisa juara. Temandang agama, temandang ras, temandang kedudukan, temandang negara mana. Pokoknya asup ka Persib, jagokeun Jawa Barat, dukung ku bobotoh jeung Viking, juara tahun kamari. Mudah-mudahan tahun hareup juara deui. Karena nilai persatuan dan kesatuan. Atuh hayang Ustad anu nerangkeun bab karuhun, ta eta mah ti Sumedang, Abuya Muhyiddin. Atuh mama hayang Ustad anu make sholawatan aya genjringan eta mah Kiai Haji Salimul Apip di Kutawaringin. Mak mah ceramahna teh hayang anu nyanyi si Oma. Ya, Oma RT ieu. Aya itu mah daraja dangdut Bang Oma. Ibu-ibu loba nu tobat ku lagu Bang Oma. Cing teh Bu, ibu mah ke masjid tara ngaos teu kenapa ibu soleh. Ukuran soleh ke ibu mak kieu we salaki datang hayang dahar geus nyampang. Ayeuna ibu datang ka dieu nyangu acan, masak acan, salaki bebalenging anak kursi nungguan ibu. Datang magrib jeung ngawak ti mana? Ceuk ibu pangaosan atuh. Lain nyangu heula guam lalaki mah. Kacau. Cing teh kumaha ibu laguna eta Roma Irama teh? Setiap keindahan kahayangan yang tampak oleh mata
itulah perhiasan terindah. Anda udah ngomongin omak. Betul Roma Irama jujur takdirnya jadi penyanyi, nanti diberi gelar Raja Dangdut. Coba lo mau Roma Irama jadi politik, jadi presiden, bahaya. Pak Presiden, ada gempa, jawabannya terlalu. Kalau lo mau Roma Irama jadi kenek tong dalain bagian anak, kenek patah kuri. Bandung, kata pang, soreang, dua dece, wajah jadi kenek tebak. Isi hiji waktu orang jadi penceramah panggil di nawa angkot tak abdi kenek nak. Andai kata Roma Irama jadi kenek nyarita nage make nada dangdut. Kata apa? Sumedang sore ya. Kumaca penumpang Al-Fatihah. Setiap orang sudah memiliki takdirnya, maka kita tidak boleh sirik terhadap takdir seseorang. Nana gerhana ditakdirkan ku Allah jadi mubalik, baju kieu, calana kieu, ai takdirna sajawa barat ka kurilingan. Cobaan RT pakai udang jeung gamis, campura cek rakyat, aduh RT anyar tobat. Takdir bukan level seorang baju, takdir bukan level nakopea, tapi takdir kun fayakun milik Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan wakil bupati ditakdirkan jadi wakil bupati. Wardoskeun ka Bapak Bupatinya, abdi nyarios kitu. Ya ada, ayeuna ge geus asup beureum gitu. Salam bangtos ka Bapak Bupati. Hah? Kusa. Ku abdi. Yo. Sebarahaan sudah. Parebuan kope terakang bikonan kabeh. Aduh. Sok ka dia. Bukan ka dia ya. Tah eta mah keur baru kuhur sok karunya. Atos. Naon? Sakanyot ewa. Oh, engke kalem ibu, da urang datang ka dieu rek beli inuman lain. Ampun, aplikasi dia mah aya rakyat. Jadi tim Persib menang teh lantaran persatuan dan kesatuan, teu beda-beda ras, teu beda-beda golongan, teu beda-beda bangsa, teu beda-beda pangkat, tetep demi Maung Bandung, maka kabeh kudu bersatu. Maka urang oge, Pak. Seseorang bakal bisa bersatu ketika geus mampu bersatuna eusi hatena. Tah ieu teh disebut sasirah. Hayang saha nu ceramahna nana gerhana minta tulung ka bupati telepon kuring tad wayahna ka Majalaya barudak biking aya ulang tahun dina acara santunan anak yatim tuluy cenah kumaha Kang aya nu bade sumping saha insyaallah bakal calon wakil kuring PT nyaah. Nanya-nanya wakil bupati datang mah urang nu moal datang. Nah, eleh kasih. Tapi Akang udah punya istri berapa? 1 ya. Punya anak usia paling ya 37. Adik urang 40. Waya anak udah nyebut AA 40 37. Ampura kudu mahargaan kalancep. Kalau mau datang Bapak Bupati, pan Bupati mah 47, jadi abdi nu kudu lentong. Nah, kagok mumpung aya nyir. Bersatu, persatuan dan kesatuan. Doa, Bang, tilu. Lamun urang lalajo Persib,
asli. Lamun orang nonton Persib, ternyata menangna Persib itu berkat kerjasama tim. Maka rakyat bakal jadi pemenang lamun kerjasama bari sama-sama kerja. Bener, kerjasama bari sama-sama kerja. Artina ulah sok ngawilah-wilah hirup, tong ngabeda-beda derajat manusia, anger tungtung hirup pasarua, nu beunghar jeung nu miskin dikuburna anger sarua. Gedong sigrong anger mau teu menyerang gedong. Sawah lega anger dikuburna mah sawah batur. Mobil mewah anger diantarkeun mah ku pasaran. Watak jelema beunghar teh teu sombong, hargaan jelema miskin. Naha nu miskin mah gede jasana, aya nu maot panggeulana nyokot pacul nyeun kuburan, tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Nyokot pasaran si miskin nu nganteurna, matak lamun di dieu di Majalaya aya nu beunghar sombong, wayahna nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Tuh aya pasaran gembol ku sorangan, teu bisa tahlil ungek-ungekan sorangan. Nyata nu nganter ka kuburan juga asolok-asolokan sorangan. Manusia butuh ku batur, maka urang ulah pernah goreng jeung batur. Benar. Maca sholawat ngeunah nah musik alus, sora alus. Coba musik kakaler sholawat ka ditu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin. Raos jangan barudak untuk raos. Ibu raos menikmati, coba barudak mungkin rasa sangaleun tuh mau hitang kaharep aja. Raos sholawat raos. Ba enakna bacaan sholawat kudu diaplikasikeun dina akhlak jeung perbuatan sanggeus maca sholawat. Ulah ari sholawat di ngeunah-ngeunah ai kasalaki goreng adat. Ai sholawat di alus-alus ai jeung tatangga pasea. Ulah sholawat di hade-hade ai jeung dulur teu akur. Sholawat nu mana nu keur dibaraca. Ngeunahna maca sholawat kudu bisa nemokeun ngeunahna ucapan sanggeus sholawat. Lir 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 tandure wosu milir tak ijo royo royo tak sanggup temanten anyar bocah amon pene noping we gue lunyo lunyo meneen kanggo baso dodo tiro kanggo baso dodo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Lir 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 tandure wosu milir tak ijo royo royo tak sanggup temanten anyar bocah angon penek noping we kue lunyo lunyo meneen kanggo baso dodo tiro kanggo baso dodo tiro. Benar geus dua lagu eueuh hidang hiji acan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Lir 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 tandure wosu
sanggup teman teh anyar, sanggup teman teh anyar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah gede ya, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah sok pegang batur ala yasin habibillah. Ya pegang batur ala yasin habibillah. Atur nuhun. Saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsira ngaluarkeun 200 nu datang meleuwih. Bare lain terurang terbarudak karunya atuh. Ayo mere ya. Ya. Ulah dihitung soalnya lamun gede lebar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Yalah izin luar biasa. Oh cicing heula, cicing heula. So. Kalah. Jeung 2 3 4 5 6 7 8 salapan. Hiji deui. Jadi arah 50 ewa. Yo, ieu mah mere eta mah dagangan mah dagangkeun we. Bu, punten nya. Ulah barebut, duit leutik soek geus. Ah, yo. Yo 2. Kalem daya keneh, yo. Oh, tangos akang mah. Wah, ieu mah bororah bakal jadi pejabat tuh. Salatullah salamullah atau salat rasulillah. Salatullah salamullah atau sedagang ya ke di Fasihat sok berarti sok yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Disebut ngeunaheun teh musik didinya, sorak didinya menyawer ongkoh genah karasana. Tah anu teu ngeunah mah urang. Budak geus kabagean, nu dagang geus coba urang. Tapi sebenarnya mah da ari ustad mah nu dipikiranna akhirat. Jadi kuring mah lain budak duit, budak akhirat. Sebab cekolot ge dunya mah kalangkang heula. Di udag-udag moal beunang nu aya 3 brus. Ai kitu mah neangan akhirat, dunya bakal menang. Bisi ibu teu percaya, da panitia ge geus nyiapkeun keur urang. Da abi mah akhirat. Hatur nuhun sadayana hatur nuhun. Mudah-mudahan cita-citana tina kana sing barang jadunya akhirat, salamet lahir batin, parak milik, deket rezeki, anggang balai. Apapun yang dicita-citakan oleh Bapak calon wakil bupati, kun fayakun, moga Allah menjadikan. Tadi doakan mere. Hari nu teu mere mah sok ngadoa sorangan ya. Jadi ayat 3 pelajaran hilup versi bisa menang lantaran aya lawan. Jadi lawan ku ibu musuh nu aya dina hate ibu, lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain baraya. Musuh yang paling nyata tah awak ibu masing-masing. Bener.
Sok baheula zaman Jepang masjid dijaga ku Jepang, masjid dijaga ku Belanda, tapi masjid pinuh. Ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Jepang. Oh, tapi nah kosong. Depuding Jepang. Awak bapak anu ngeluhur. 2, Persi bisa menang karena nilai persatuan dan kesatuan. Kabupaten Bandung bisa unggul, bisa maju, bisa berkembang, bisa jaya, bisa sejahtera lamun rakyatna menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Oh, hidup Persi. 3, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita satu tujuan. Bapak, mana untuk kebagian tuh Bapak? Ngelos, akang mah. Oh, Can. Tapi udah jujur ya. Bener ya, Pak? Ya. Ya, aing horor ya, keluar deui. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya mah itu mahi bagikan saki ewang 200. Mahi itu mahi ya banyak. Pokoknya bagikan sok, mangga, sok. Atos tong parebut ku duit leutik. Kayak dek diperebutkan anu gede. So, ditukar-tukar. Pada kudu darek pangaosannya. Pan rezekina aya walaupun leutik syukuri Bapak. Pan eta aduh anjir urang kudu corekeun kieu keur ngomong ku Bapak. Boni mah. Ibu, pada kesempatan hari ini saya izin yang leusan maksudna teh. Nah hayang nepi ka jam sabaraha hari Ibu? Oh, hayang nepi ka magrib. Ya sok Ibu sorangan urang rek balik. Apanan kita dengarkan sambutan daripada Bapak calon Wakil Bupati Bandung. Insyaallah saya mohon pamit sing sarehat sadayana, sing pararek milik sadayana, sing salamet lahir batin sadayana, anu bergoreng rumah tangga sing dialuskeun, anu gerak-gerak ekonomi sing dibangkitkeun, sing gede milik, sing gede rezeki, ngan omat ulah gede wadul jeung gede hutang. Sakitu kapi hatur bobo sapanon carang sabakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu teteda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah neme wejangan di Bapak Ustad Nanagerana anu sakitu bunalna atuh anu salajengna kanggo wargi sadayana ibu-ibu bapak-bapak masih aya 2 season kayak di Bada Isa Bu pada maghrib di Bada Isa masih ada 2